Ntar malam jalan lagi yuk. Kemana? Gini, kita jalan ke Cipatu aja yang dekat. Ya punya atuh uang AA. Ayah duit mah. Itu yang saya tanya suami Yayang ayah tuh. Atau ngomong-ngomong salaki aing mah udah jag-jag pakai tongkat jadi mau. Wah, iya mah. Naonan ieu teh. Terus dikumaha salah pamajikan urang hayang ditongkat. Ditongkat amal bener budak ya teh. Urang mana teh? Kumaha ieu teh? Di kumaha nya si teh di kumaha? Kumaha ieu sanana? Kumaha? Wah bohong si teh. Si teteh teh. Enyin teh balik ka mana cenah? Ah, maneh mah bener-bener euy. Apa majikan batur teh? Kumaha nya? Enggak can di kuku. Ah, sarwana ieu mah ah. Dengan naonnya punya. Bohong sia. Pemajikan bapaturan aing. Ah, goblok bener sia mah. Memang ieu ngarukeun heula atuh. Si amat teu naon-naon ame oge. Ah, goblok.